Wilujeng enjing para pamirsa, tepangkeun simkuring Mesya Dinda Putri anu bakal ngadugikeun warta utama dinten ieu, Sabtu, genep April 2026. Warta anu bakal kasanggakeun nyaeta ngeunaan kabakaran di Subang. Subang parantos kajantenan musibah kahuruan dipademukan warga. Kampung Sukamaju, Desa Bojong, Kabupaten Subang. Dinten Sabtu 25 Desember 2024. Enjing-enjing, kahuruan ieu ngaludeskeun dua bumi warga kusabab korsleting listrik. Warga satempat panik sareng nyobian mareuman seuneu nganggo alat sederhana. Nanging seuneu langkung gancang ngagedean kusabab angin tarik. Patugas balambir ka lokasi langsung mareuman seuneu supados henteu ngalegaan ka bumi sanesna. Teu aya korban jiwa dina ieu kajadian. Nanging karugian ratusan juta rupiah pihak polisian nuju nalungtik langkung jero perkawis panyebab pastina ieu kahuruan. Samiarsa, sakitu warta nu tiasa kapidangkeun dina danget ieu. Cekap sakitu informasi ayeuna, simkuring Mesya Dinda Putri, sejamit mundur amit mungkur, hirup Sunda.